ke sadasana mungkar sakedik aya dugi tunu nyata alhamdulillah nya kitu kalawan dorong doa sadayana surat sakedik nyata aya anu naon kitu jariah nyata Semen 21 paksana nyata Komandan Jainal banyak di Cilawu alhamdulillah dikerahkeun dan kamari punten pisan eta meureun wawantenan tapi da aya saksina eta naon koropak teh dibuka akirana ieu teh nyatos para dinten genep dinten atuh jadi genep dinten itunya anggar we ari tukang teh duaan gitu hari abdi teh teu duaan sih sebenarnya di teh anu ya kamari enging acis teh dina koropak 310.000 disimpan rupina 367 di sana 350 biasa 10.000 disimpan di sadaya ieu mah eta keper sugan aya tak kitu eta teh dianggo kena sing berdasarna tong abdi kitunya da ieu mah kaum kitunya sadayana ieu teh ngabangun tempat abdas kitunya di dinya caket lawan mudah-mudahan anu parantos dijarekeun ku sadayana jamaah mudah-mudahan jadi amal soleh nya anu didamping Gusti Allah mudah-mudahan eta jariah ulah pegat di dunia nepi ka akhiratnya rupina sakitu bae nu kapiatur hapunten kasadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.